kapan lain bara lagi. Buka jero kelas wani kan dicek-cek. Nasib aing nih jadi kieu euy, jadi pemulung kieu. Jadi bandar togel. Nemang geus eueuh anu ngecer anu eta na geus masangna oge. Nasib aing jadi buruk kieu, jadi tukang pemulung, jadi mulung aing mah. Digawe nangan digawe hese. Boga ijazah luhur ge percuma, ai eueuh duitna mah ieu teh. Kumaha tuh? Yang geus mulung pipulungan nanya iwe manggawean tah mulung. Alhamdulillah aya rezeki teh lumayan lah. Oke. Lumayan euy. Anu setengah kuat. Kok motor segala paeh di kasau coba kasau kapurangan. Nah. Kayak capek ngadorong. Put, mending paeh wae ah. Berat deh. Lamar gawena ge warungna ge nutup. Ya bahara rese ayeuna mah neangan gawe teh make duit. Percuma ijazah luhur ge ari hararese gawe mah. Cek gawe kudu make duit wae. Leuheung ari teh ditipu batur mah. Geus hari kasih nganyeng heula. Teh peninggalan kawan-kawan urang nenek moyang urang warisan lah. Tah ieu teh kudu dijaga. Aslianana jeung ulah dirobah-robah. Nah, maklaya nampoyo buah loba di Karawang teh buah, khususnya di Desa Taman Sari buah teh peninggalan loba.
Masuk lah udah capek dia lumayan guys menang setengah aku setengah lah. Kanan hirupnya jadi kasihan. Harusnya aku nonton tim. Mogok euy bek, loh coba nge ka sawah dia dah. Kaberangan nih jeung cere kanan si emplok rasana dah. Bawa motor atuh tumpakan atuh tong didorong. Ye, ai sia atuh aing da lain jelema kurang hideung ieu, ai teu paeh mah ku aing mah didorong ieu. Ah. Ini sebenarnya motor kunaon tim. Paeh goblok, batur paeh mogok. Tim. Motor di kilo moal. Aisyah goblok juga banda aing hiji-hiji di kilo Daripada ku sadeu dorong, mending kilo ka aing. sia oge mulung Oh aing euy mulung. Hirup aing jadi koski jadi pemulung ayeuna mah. jadi ini peningkatan pisan hirup teh. Kumaha mah aing jadi riut. Jadi geus tim ayeuna mah kita daripada didorong wae mendingnya tunda na ieu di aing. Daripada didorong wae masih capek. Yah, daripada ditunda mau ku aing dengan ku aing didorong. Kat leung-leung teh di kilo ku sia. Atuh aing ge hideung, da motor rekan pira ku aing kudu di kilo sia mah. Wah, aing teh percaya ka sia ah. Sabaraha sia we ah. Sia mah beungeut PHP. Ku si aing makat ngedorong aing. Aing saruan ke bumi. Euy, aduh. Terus. Bang, gue ngurang motornya. Dung, taruh rim sama ah. Eta we di luar. Aja di luar ge, gue maju ah. Oh, nah. Oh, iya, ben ah. Alhamdulillah gini ya. Ayo main ngomong kan atuh ieu aing mah. Cih. Aya tas eta nya, tas apa? Empok ah. Pantang muka deui. Jago ding. Rasa si emeng ya mah euy. Ini jalan kemana nya? Mana ya jalan mana? Bawa aku aing kena. Jangan lupa aing. Mana ya berapa? Meng. Oh, gini. Wah, bawa orang kuning budak we. Aing mah. Wah, iya ah. Budak bejaan ya. Sing dibawa orang kuning. Itu ah.
Kayak mah ya. Bruh. Wah, jalan oke kan. Boleh bet wae di rumah nanti. Aduhnya. Goblok juga budak buruk. Aing enggak bukti. Aing mah. Goblok budak aing jadi buji we ah. Gede we ah. Goblok kurang agus aing. Nanyeng, ka warung teh. Tadi narik ka imah nyenyeng. Arek naon sih neangan wae. Aya ieu caritana. Curhat. Nya, Teh ka warung heula arek beli kopi ieu hujan. kopi. Eta ge aya susu galede. Aduh, si Siti hujan-hujan kieu ngomongkeun susu. Ieu mah beda deui atuh. Ieu mah susuna jeung AA. Anu ganteng teh ya. Ngan rada stres. Ayo arek ngilu ka warung. Ayo, Ayo. Teh. itu aya AA ganteng neneng. Aduh, AA nanaonan jadi kos kieu. Emang kunaon emang? Atuh ngirakeun neneng atuh A. Ieu teh gara-gara saha coba keneh? Gara-gara saha coba jadi kos kieu. Gara neng. Emang neng teh naon? Neng hayang skincare, hayang tas, hayang jam, hayang wedak. Nang di mana coba ge? Nang di AA, neng. Nya atuh eta mah pangorbanan neng kudu kitu. Tapi ulah jadi si penghulung kieu geus neneng mah era. Hargana neng saleutik pengorbanan AA. Neng mah era. Kos kieuna. Ayo ti era. Ulah kitu atuh nyeng. Karunya batur mah geus berjuang demi saha demi nyenyeng. Lepas ti alelepan hayang jeung AA ganteng. Jadi iya nyanyi anu ngagantikeun urang teh. Maksudnya naon le? Emang aing kunaon kitu? Nah, Loheung ka siapa? Sarua kos aing dengan hideung. Bruh. neng emang geus enak ieu. Neng enak kumaha ieu? Neng rek milih AA apa si le? Jadi enak. Ini sebatas bang kita doang. Milih alele neng mah orang lagi jadi kos kieu. Jadi pengorbanan asal mah ieu ka mana atuh neng? Iya, mah teh. Bibi meuni mulus kieu coba ge. Nang di mana atuh neng? Nang AA. Ieu bibian coba. Liburan gitu coba nang saha neng? Nang mana? Geus neneng mah era anggus neng rek ngundang itu tuh udah galale. Jadi kudeng heula. Jadi bang sebatas gitu neng. Enggak sih neng era enggeus neng rek budak galele itu. Jadi si neng bang memandangna sebot A punya harta doang gitu. Geus cek neneng era. Kurang apa diriku berkorban untukmu, ini kau balasan